Haturan teh Neng Jeneng damang. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah ka mana wae atuh ieu teh. Saya Meni asa geus mang tahun-tahun tara aya lebet. Sugan teh tapa kitu ka mana ka gunung mana kitunya. mohon. Neng Gigi teh damang tapi nya alhamdulillahnya Alhamdulillah. Su- Itu damang. sehat wae cuma alhamdulillahnya masih kana dipaparin kesehatan. Hayu cek, hayu. Ka mana juga hayu wae ya. Ecen Sindiran pan. oh si sinira sugan teh ka mana cenah can digamis ye masih kana make legging ieu teh diajak hayu wae. Bolong teh legging na. Ento atuh paling bolong pala batur saeutik eta ge. Loba teh gerak. Teuing tuur nu seukeut dagingan tulang hungkul jadi tuh tiap make legging teh tuur nya ngeuir. Beda ari nuralin tuh makan pala imit wae nya saroekna teh. Ece mah abong langsing. Da kadang saking ku langsing ece mah make legging ya logor we. Itunya. Oh nu mahi gombrang wae. Tiap make legging teh anger ece mah setelan hip hop ya. Gombrang. Aslina can pernah gitu aja mangi teh kudu make ukuran ieu anak-anak merenya ari-ari balanya ka pengkolan cek ka toko baju bus ka ieu non tempat anak-anak tuh daerah itu teh Da logornya endingnya asupna long. ari kanu dewasa mah puguh hese marah nu marahi kitu rek ngan neangan di anak era itu Baju anak mah ya baju anak. oh erek nyebutkeun ieu Kang sok aya teh pelayan besok nyebatkeun ibu cenah ece kanggo putrana seberapa tahun iya saya sebutkan ke SMA atau banyak SMA di tempat budak nyebutkan SMP cek tidak pasti SMP bakal mahu di ece daerah cek nyobaan ke tempat ganti nongkrong keur budak cek tapi dicobaan ku indung nah kitu kana teh Willy kanggo ece cenah neng Willy pingsan atuh nu jualan anak teu ari pingsan masuk reda ngadelek we nih letik-letik teuing cenah make budak anu budak SMP cenah hayang kaciri kitu nararonyol nah kumaha cenah kitu hayang kaciri naraplok maksud lamun nyakuan ieu lamun dirangka nya pilih we gitu. Oh iya ini ece cenah tos cenah kependak hayu ke kamar pas dulu yuk aku antar. Itu ya eta mah kahayangna atuh ngalantur ece eta ge ih kuat ka Pak ieu Pak Mukmung maksud karasep si anak teh karasep beda armungeun ngan teu eceun. Ngalayanan ece teh ibu. Pernah teh lagi di ladangannya menang hiji pas da teu dicobaan daerah ece teh nyebutkeun keur budak. Nah dipake teh ngatung ya. Anjingna geura sabitis. Aing mah meni teparu rek dipake na ge. Dipake ka sawah teu baringo atuh dar si Mang Atang bungaheun ece make legging sabitis mah atuh pas nongeng aramet nyokotan pare teh cicing we teu pangeun api-api macul meureun bakalna teh matak geus ieu we legging teh ieu we hiji we ya ge ieu naon diseuseuh isuk sore geus pake deui hiji we ieu nu mahina cuci kering pake tah kitu cuci kering pake kadang cuci kering langsung dikaput eta da soek teh ya soek nanti teh geus loba tamalana teh ya si Pujitna teh geus narolol teh geuningan kan bae nya atuh kita betul ngobrolkeun tema na legging kenapa jadi kana legging aduh Gusti hampura Kang Jali ini Gigi atuh da beut ngobrol-ngobrolkeun wae saha teh Kang Jali naon Kang Jali ya bieu cenah hampura Kang Jali cenah jadi nungna sugan teh salam ka Kang Jali tenang naon rek disalamkeun mah kudu salam Kang Jali salam tuh ti Neng Gigi da itu sal Kang Jali cenah ece mah nu logor teh legging pamisim kuring mah sarung ece lah sepugu hari sarung mah atunya sarung mah geus pogo da lumrah coba legging di ece mah da nu serek ieu pan legging mah kudu sarereg nya hese cuma longgar ge dipaksakeun we dipake kadang di tali sepatuan lalogor legging teh saking kuletik ece meureun nya nuhun we ame pere udah kadang sekali ngangselodkeun teh ngangselodkeun sekali ngalengkah juga kana tuur deui cangkengna teh
saking kologor. Moros. Lain merosot teh eta mah sot teh ka handap. Lesot ya. Kada ari kelempang teh geus jadi lap tadi di handap aku gusur. Pengen asa tiris segede teh. Sing goreng. Saking make rajing logor era teh ieu geus diuleman ya sok era. Batur menyararitak make rajing teh nya lah log. Heeh, resep ningali ibu kantenan ibu-ibu nu saremok geuning nya disenam nya resep marahi rajing teh jam kajang sok sirik ari euceuk ira lintuhna. Sok mimpi teh kitu iraha rajing mahi di euceuk dalah logor wae atuh. Ari di nu hajat kitu tah keur mapai keur parasmanan ujug-ujug dihandap. Ibu-ibu punten cenah cek nyokotan piring eta lapsna kaguseur ka tijak. Pokna teh lapus tunggu celana euceuk ye. Lejing logor merosot mun teu karasa. Kaguseur ka jajak. Euceuk punten saya tak lapna cenah piring. Alah punten kue aja lain dibikeun diangsodkeun ka jalan langsung sih kalah dipakai apa kagok teuing bae sak buru sisiniran ya ngobrol lilah teuing ngobrol teh sabaraha hiji siga nu ngarepan geunna rawa jaga cetak astagfirullah aduh Gusti naguna gigi sok 2 siap lain lejing teh mana kadenya sisiniranana 157 kalah ngaleungit Neng Gigi itu gerak iya mangeus teuing beakeun puasa teuing rek teangan lejing keur ece meureun pameulikeun ya moal ya kumaha ari Neng Gigi di bawah sharing ngomongkeun lejing teh kalah kabur Gusti ari Neng Gigi kunaon ieu Neng Gigi mah Mamah Ipit gitu lah mere lejing teh ka euceuk keur lebaran saeuceuk ieu mah lejing teh ti Dudungan Putra cenah ti ditu ti Pak Tommy Soeharto cenah loh cok euceuk teh gayanya alus kayak ge abong ti keluarga Cendana. Lawan numahi dia cerita dileutikeun hese. Radio Kesehatan Medina FM. Ece naobot metong. Eta sugan Neng Gigi ngangsrodkeun lejing naon? Ieu mah matakna ulah siga seulan rutan euceuk make lejing teh anu wapas, ieu nu marecet kitu nu ngetat. Lain nu logor atuh jadi pabaliut jeung sisiniran jeung nyekel HP jeung hayang ngangsrodkeun deui nya. Tahanlah ulah ngarenghap lamun ngarenghap keadaan perut teh bakal mengempes kan otomatis bakal merosot jadi tahan ulah ngarenghap rek siniran mah antep cenah ngembung petuangana kalah ceurik deui nurutan bucus ayo ka mana pan lejing mah can aya sak buru siap KWC beureun cek Kang Jali mah cenah tuh. Naon da KWC cenah deui. Neng Gigi KWC bieu. Palingan atuh bener Kang Jali KWC heula cenah tuh. Mitereh KWC teh jigana teu make lejing. Langsung ieu nyingsakeun nya. Hiji dua tilu Cau lumut cau raja amis nanaha tidak cenu imut di Medina misaha eta namina miskeno mis teh misaha sugan teh misaha naon eta misaha miskeno sugan teh bahasa anyar siorek misaha kitu meureun nya miskeno anu merosot merosot siang-siang diporosotkeun asa Kang Age asa neng Dona di lembur sawah anu keur dimanja Gusti aya Epan Gusti siap hiji deui Kang Age Neng Dona di lejing teh siap kade jadi parasotkeun jam anu keur dimanja cek ya
ngobrol-ngobrol meresotkeun deui. Jadi we hoyong dimanja. Tuh. Gede. 3, 2, 1. Gegero di sisi jalan bari. Ulangi. Sok asrotkeun heula tuh. Gegero di sisi jalan bari nuang keremas keteno istri idaman gemes. Aya kalih sisiwilan nu kitu. Gemes. Sugan teh erek kosakata gitu sabaraha kata teh. Ayo gemes. Gusti, Alhamdulillah. Jatuh non. sugan teh anu amisna siga karemes gitu. Mending gemes. Gemes. Alhamdulillah. Jatuh non pisan nya. Memilihkeun ku ceweknya. Resepna Anu ngengklaknya. oh yang ngengklak. Cekeno. Apal we ieu ari geus make lejing teh sinah ngengklak nya. Mau dimanja. Mendingnya saya epan ya.